إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah ku inayah katut rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kurang biasa kapal dina Hakrah al-Mubarakah anu mudah-mudahan naon anu kusim kuliki duikin biasa dan bakal kabumi nanti jadi bakal kurang di akhirat Dina ieu kasabetan yang kuring ngabantu hiji hadis anu unina an Anas bin Malikin an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala bainama ana rodifan Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa baini wa bainahu illa akhiratul rakhli faqala ya Mu'adz qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daik thumma saro sa'atan thumma qala ya Mu'adz qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik thumma saro sa'atan thumma qala Ya Mu'adz bin Jabal qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik qala hal tadri ma haqqullahi ala ibadi qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala haqqullahi ala ibadihi ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'an thumma sara sa'atan thumma qala ya Mu'adz bin Jabal qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik qala hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'aluna qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adzibahu Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dina ieu hadis Mu'adz bin Jabal sahabat Mu'adz kata bintang film apa bintang sinetron si sahabat apa tuh
Mu'adz bin Jabal salah sawios sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu biasa disebut tangan kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika Rasul mutus Mu'adz kangge dakwah ka Yaman diantawisna malahan dina hiji riwayat nalika penaklukan kota Makkah sawadaren se Rasul sareng sanes maruli deui ka Madinah maka Rasulullah SAW ngandunkeun Mu'adz bin Jabal maksudna ke kaburan-buran Makkah mun aya masalah tina masalah agama syariat ka Madinah mah teuing taroskeun ka Mu'adz daya di antawisna itu eta Mu'adz bin Jabal teh dina hiji waktos Mu'adz bin Jabal dibonceng ku Rasulullah karena naon aya motor harita tacan aja dibonceng karena kalde jenis kuda lah nanda adik sekali itu baji yayu baji itu numpak kalde itu sekali itu onta alhamdulillah saya mantap dari kali bonceng eta Rasulullah SAW nyauran ka Mu'adz bin Jabal ya Mu'adz sang Rasul maka Mu'adz ngawalan labbaika Rasulullah wa sa'daik terus itu ajar deui Rasulullah jadinya barok deui ya Mu'adz nah walau deui itu Mu'adz juga gitu duwikeun ka 3 kali ieu diantawisna cara Rasulullah SAW kangge ngadugikeun ilmu ari urang resepna nurutan batur cara ngadugikeun ilmu teh tuh cuk profesor di Amerika di Inggris di mana gitu. Padahal dunia oke parantos mengakui yen moal aya anu tiasa atau nabi dunyamian sapertos Rasulullah SAW dina ngadugikeun ilmu kaum buaya nama wah administrasi guru pabeli tungtungna ulang dianggap can sertifikasi waduh ngurus eta we udah mencari ciri kelas rame kan penting jangan kehidupan supaya ada hasil maksudnya bagi kali nah supados anu mubikeun anu dugikeun teh leres-leres merhatoskeun jadi lamun urang ngajar teh kumaha sangkan barudak teh dina ger teh sina merhatikeun cik kumaha dan guru nerangkeun budak kemana-mana gitu mun guru na itu hari-hari gitu Rasul teh panggiro Rasulullah ka Mu'adz bin Jabal bade ngadugikeun ilmu dugi ka 3 kali eta Rasulullah
nyauran ka Mu'adz bin Jabal sabada tiap kali nambai weh anjeunna kanu gitu. Saur Rasulullah, ma haqqullahi ala ibadi, ma haqqullahi ala ibadi, naon hak Allah ka hambana. Jadi hak Allah di hambana naon? Dina hartos ku urang kedah dilaksanakeun hak nu ieu. Maka Mu'adz bin Jabal nawalar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah sareng rasulna laku muningan. Di para sahabat sanaos upamina anjeunna terang walaranana eta tawatur teh bisilna hiji waktos Rasulullah nalukikeun ka para sahabat nuju ngaliuk para sahabat nerangkeun tangkal naon. Jadi tangkal naon anu daunna tararagrag, para pahana tararagrag, kuatkan apal. Dan para sahabat itu ngawal sabar aja. Ibnu Umar, nah meringatkan sabenerna nama abdi tetap ngantu wali dirinya seueur sepuh dewantun mayunan sepuh. Dan itu diantara ada seorang murid, ada nabi murid anu ngaros masih kene anu lamun ningali sepuh. Berbeda ya nama. Ya kalau dari ieu budak pinter, wah beleduk. Diantara tadi itu Mu'adz bin Jabal awal Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah sareng rasulna laku muning. Dia sering dirugikan hadis ini. Di antara sepatarosan, ya cara Rasulullah kami ngadugikan ilmu kupatarosan. Ma haqqullahi ala ibadi, naon hak Allah di hamba. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala, maka Rasul menjelaskan haqqullahi ala ibadihi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Dari hak Allah ti hambanya dan ti urang. Alhasil kewajiban urang ka Allah naon. Ayeuna sebenarnya harus ari Allah parantos maparina kaulah. Jika bingung dina syukur deui. Nah sadaya nanti di Allah. Jadi orang teh kaguman. Nah kalau orang kaguman Allah, kayak ibu-ibu jadi bapak-bapak, ku Allah dibabenkeun ka neraka kumaha? Bukan Allah eta teh. Jika orang kana motor yang mau urang teh dibabenkeun, teh dibikeun, teh dijual. Nah, itu itu. Tapi jelas inilah hak Allah. Oke, kewajiban pula selaku manusia hamba Allah. Namun ibadah, ini sebenarnya harus diredai. Namun hari ibadah, hari ibu bapak sok ibadah, sok
Sutoro berlaku saja. Akhirnya tarifnya apa yang ibadah? Namanya sholat Ustaz, saum, ya saum ongko, haji, ya haji ongko, baik katakan saya diraha beres. Jadi kewajiban orang teh ibadah. Di ayat Al-Quran Allah mengingatkan jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Eta ayat teh kedah napal dina di urang tiap saat. Allah teman-teman Allah nyiptakeun jin jeung manusia. Kayabi tugas nate ibadah. Kumaha carana ibadah? Tajib. Maka Allah ngalungsurkeun Al-Qur'an. Nah, di berdoa Allah ngalungsurkeun Al-Qur'an. Al-Qur'an teh dawuhan Allah. Karenawan ke manusia jeung jin eta Al-Qur'an teh supaya manusia kumaha carana ibadah teh tingali Al-Qur'an. Nah, terus Al-Qur'an ieu ditafsirkeun, dijelaskeun sajelas-jelasna supaya kahartos ku manusia jeung jin. Nah, khususna manusia beda. Maka Allah ngangkat di golongan manusia nyaeta nabi, nyaeta rasul. Karena ngajelaskeun eusi Al-Qur'an. Kembali terbiasa, terkene Al-Qur'an ditarjamahkeun, ditafsirkeun sakahayang manusia. Terbiasa. Tapi kena luyu sareng naon nu dijelaskeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daya tujuan urang teh. Naon ibadah? Dina judul ieu Imam Bukhari judul nanti nyaeta babu man jahada nafsahu fi ta'atillahi azza wa jalla. Bab sungguh-sungguh pikeun taat ka Allah. Kemuji kasungguh-sungguhan ieu kaiji keur hirup manusia di alam dunia sadayana ku Allah parantos disayogikeun. Jadi keur hirup manusia di alam dunia ku Allah parantos disayogikeun. Kaiji tempatna di mana? Di bumi. Biasa kali ke planet Sanes Amerika selalu lain kali. Nah, da bumi marek hancur ya gitu. Jadi sekarang Amerika bakal hancur kayak kiamat ya bumi wungkul. Betul kali ke mana? Ke bulan. Tapi lebih kayaknya wah anu kapungkur kawitan kabulan oke jika anu ayeuna mah geus jero tanah we bener. Tah itu. Keluar di bumi yang contoh anu kabulan. Teu tiasa urang. Pami teu mah udara di bumi moal bisa hidup. Itu luar biasa. Nah, jelas Allah minta
nyiptakeun manusia teh keur di bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kami nyiptakeun makhluk keur di bumi teh khalifah saha manusia. Tadi bumi teh keur bakal hirup manusia keur ibadah ka Allah sadayana parantos nyampak. Parantos komplit. Daya we hiji atos bisil upami daya paling poe mah cik mun daya paling poe mah urang hirup mah poe kan urang ya listrik geus nah itu ke malah urang daya paling poe paling poe aya cair aya mah kesanayana teh parantos Allah disawikeun. Nah, ibadahna kumaha? Tadi ieu tadi sebatkeun. Nyaeta aya bunuhu wala yusyriku bihi syai'an. Supaya ibadah muka Allah wukul. Ari urang parantos ikhlas ibadah Allah. Yo bingung dewe nih, bukan seperti ikhlas sudah teu cing dosa teh. Eta kira-kirana nalika salat kumaha? Parantos apa? Kahiji Islam tos aya kana di hadis. Rasul amri al-Islam pokok tina sagala urusan teh Islam. Naon bae lamun teh Islam moal ditapi ku Allah. Jadi naon bae lamun lain Islam moal ditapi ku Allah. Kalau di Al-Qur'an jelas inna dina indallahil Islam. Yang agama anu bakal ditapi ku Allah teh Islam. Wa amuluhu aitihana naon Islam sholat aitihan kedah kiatan kedah rabu iya maka ningali sebenarnya Islam eta jalma tinggal di sholat cik nalika urang sholat kumaha Allahu Akbar. Ngomong kerpingkol ke Mas Hendro. Elek Mas Hendro. Usan sholat, dah ingat terus sholat dari elek ada. Kau mau menang dan terus ya so tinggalin. Kita menang dan terus. Dan aneh gitu. Nah. Ibijina teh 11 kan tadi saya zaman. Ibiji teh urusan 10 Mas Hendro hiji kasusul mereka urusan sok mah. Mau ngadam dari sholat dah ingat kalian. Enggak terima surat tahu dari saya ke sholat teh. Nah, dan ngawurangna terus. Kira-kira eta sholatnya jadi tingkatna kumaha kan? Nah, berarti lamun ragu tihana Islamna bakal ragu. Terus disambungkeun jeung surat sanes. Nah, dina surat sanes sebutkeun jalma anu kenging hidayah teh anu yasroh sadrahu lil Islam. Mayuridillahu ayyadiyahu yasroh sadrahu lil Islam. Sing kanu Allah pada dipaparin hidayah taufik dadana jemar dina ngalaksanakeun aturan-aturan Islam. Urang tos jemar teh nalika urang ngalaksanakeun aturan Islam. Nah, eta mah dina bab pelaksanaan can cara
itu usah dua apa lagi nanti itu usah apa tapi terus terang gitu tidak terjadi masalah tinggal kapal ke dari nanti mana menang dua teh gitu kudu buku keterangan jadi kudu buku keterangan nah itu masalah ibadah. Nah teluyu yang sunnah Rasul Ibnu Mas'ud mengingatkan la yaqbalullahu qaulan illa bi amalin. Allah menampi ucapan kajaba eta ucapan diamalkeun. Kabatur ngajak sodako manehna tarak. Tah pakajangan teh wanita tapi bawakeun. Kumaya ustaz nerangkeun ibadah haji, tapi can haji kumaha? Bulan orang can nikah, nerangkeun bab nikah, tidak nikah manehna acan. Eta teh jadi masalah, itu jadi masalah eta. Ya layak wallahu qaulan illa bi amalin. Allah menampi ucapan kajawi diamalkeun. Wala kaulan wala amalan illa biniatin. Allah menampi ucapan sanajan diamalkeun lamun dilibaran kuniat lillah. Karena naon manehna eta kurban sapi kusorangan umpamana. Nah, niatna lillah hayang disebut nah terkawatan itu maka la yaqbalullah Allah wa nabi la yaqbalullahu qaulan wala amalan wala niyatan illa bima wafaqa sunnata rasulillah. Allah menampi ucapan sanajan diamalkeun niatna lillah karena Allah. Tapi pelaksanaanana teluyu sareng contoh Rasulullah la yaqbalullah Allah manapi. Di hadis muttafaqun alaihi tidak terus sering di haus ke mela sering Ustaz macana Ustaz atau mau apa Ustaz terima apa sore-sore ini paratukum alal haudi saya sunat kaula bilaan arajin katalaga nyata talaga al-kausar terangkeun bab talaga al-kausar dina atoena al-kausar dan nerangkeun ayat eta. Jadi kita ini itu ayat talaga teh naon diurang situ punya situ man maro alaya syariba sing sanu ngaliwat kana talaga ieu ka kaula sing sanu ngaliwat ka kaula syariba bakal minum eta cai talaga. Paman syariba lam yatma abada sing sanu minum eta talaga moal haus salilana kagabar kuulan tengah poe ereng-erengan cai hese di urang jabal geus gawe kapanasan alabana kumaha cai daya kira-kira kumaha paparin cai 11 yang nikmat dan kemah panasna luar biasa. Walaya tadi panasna di alam dunia sama panasna di dunia moal dia di itu di akhirat.
Tapi da jalma nu ngaliwat ka Rasul bakal minum talaga lam yatma abadan mual halab sallallahu alaihi wasallam. La yaridanna aqwamun saur Rasul teh bakal datang hiji kaum. Bikin kaum bakal datang ka Rasul. Katingali ku Rasul a'rifuhum saur Rasul. Kula apal kamarana. Jadi babe urang ke itu pernah di Rasul apal moal. Apa? So nalika urang pernah ke jeung Rasul apa moal? Tanapi di jero kubur, di jero kubur. Jero kubur urang tingalikeun jeung malaikat teh, apal kalian? Itu Rasul. Apal kalian? Apa apa? Lamun apa di bau teh malaikat teh. Bau kanana sakali ngabau penyet. Lamun dina eta yang terbudak enggak bisa kaya. Man rungka, jangan gitu kan? Sama dengan aja, terus man nabiyuka, jangan bisa ngejawab. Tapi kalau ditinggalkan jaminan, ya Rasul ditinggalkan ke orang apa doang? Mau apal silakan. Orang menghari pagi biasa kan? Kurang namun pernah di Pak Jokowi apa? Gak sering ingat. Tapi Pak Jokowi apa dan gak orang mah? Mas Hendro pernah Pak Jokowi kira-kira apa itu yuk Mas Hendro aja. Nah dari kantos pernah. Tapi di hadis Rasul meninggalkan arifuhum kula apa kamaranehan tumami. Nah tapak urang ibadah di alam dunia teh katingali ku Rasul. Tadinya katingali ku Rasul tapak ibadah urang. Yang dia teh umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah. Tadinya urang apa kajian Rasul? Apal. Wa ya'rifu di manehna ge apalkeun ka kaulah. Jadi sebab Rasulullah Muhammad Rasulullah teh kaulah apal. Ramun ka Rasul itu kira-kira penakdim Allah apal moal. Waduh, kumaha lamun teu apal cilaka. Kurang bakal apa? Wayaripuni. Nah, nuju papayin-payin gitu. Summa yuhallu baini wa bainahu. Terus aya nu halangan antara kaula Rasul jeung eta kaum. Eta umat Nabi Muhammad. Umat Rasulullah. Maka Rasulullah menggorowokan ummati ya Allah, kata teh umat abdi gorowokan kan payukol disaurkeun ka Rasul teh mun bahasa urang ge Muhammad innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Saya aja teu hafal. Naon nu dijieun-jieun ku eta kaum sanes aja tinggal ke dalam dunia.
kaharangan dia artinya ya kau teh bakal cilaka asup neraka. Padahal betul sholatna, betul saumna, ibadah haji yang kedua kali sekolah kali, infak sodako. Nah, saudara-saudara umati, nah lihatkan ini kalau tadi ada subada kajian tanya orang urjil-jil gue tak kau sampai saja tinggalkan alam dunia. Sabada itu kan nutari umati saudara-saudara aja nama Rasul ku aja diusir sungkon liman gue ya roba jauh montong deket kali gitu mereka bahasa orang singsan mengaroba aturan sabada kula ninggalkan alam dunia. Tanya menggambarkan jadi tadi sauri memasuk kakara ditampi eta ibadah lamun nuju jeung contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cing kane ngakurkeunana kumaha? Enak salat urang tos akur teh Rasul. Akur gitu. Insyaallah kita salat kurang bisa akur di Rasul acan kumaha antur saja. Nah maka di Islam tolabul ilmi teh teu aya batasna. Utlubul ilma minal mati ilallah itu dari nomor dari siapa? Tak sabada urang ayeuna ngalaksanakeun ibadah naon bae sabat ibadah luyu teu jeung dicontohkeun ku Rasulullah. Di mana maka urang kudu rajin tolak ilmu. Saranya urang ayeuna kieu salat teh tah tinggal deui. Lantaran ke kemungkinan ayah anu dacan kapan aku urang. Nah, diantara Islam. Jadi cara ibadah kadaluy jeung contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi urang kudu yakin sagala rugi kedah dumasar karena ilmu. Kalau diri ayah buluhu wala tusyriku bihi syai'an. Ibadah ke Allah, cara ibadah kedah berdasarkan ilmu. Cara ibadah itu di mana dalilnya? Nah, kembali itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maparin doa di mana dina eta doa ku Rasul diuningakeun. Ya tingkat Rasul anu tos jelas pasti laresna. Saur Rasul iki dina eta doa teh Allahumma asli li dini alladhi huwa asimatul amri. Allahumma asli li dini. Ya Allah, mugi Allah bereskeun abdi agama abdi alladzi huwa anu eta agama teh ismatul amri pegangan pedoman segala urusan abdi. Sami tadi Rasul amri al-Islam agama urang agama Islam maka
di antara salian di berusaha urang ulah hilang nyomontkeun ka Allah pitulung diana doanya mah tara diangos dia bagi ayeuna kuping nage dia Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih dunyaya allati biha ma'ashi wa aslih akhirati allati biha ma'adi waz'alil hayata ziyadatan li bi kulli khair waz'alil mauta rohatan min syarri min kulli syarrin. Itu doa Rasulullah. Doa hiji bab mereskeun agama, nah agama kudu dibereskeun. Kata tadi lamun ibadah urang san cocok luyuk jeung contoh Rasul hartina ibadah urang teh can sori can beres. Bahkan rumah payunan namun agama. Lamun agama beres bakal beres sadayana. Bereskeun di agama. Sakabeh urusan moal bisa beres. Jadi sakabeh urusan moal beres diwati ku agama. Bijak batur mah dieuna beres meureun gitu. Gantung-gantung kayak negara-negara anu teu make agama beres gitu. Moal korupsi benernya. Mun di negara anu teu beragama sebut komunis teh teh korupsi di ditu. Banyak terus si payah daya cacakan di orang aya agama, nah kan hanya kali agama nanti beres. Nah sapanya eta agama ibadah ka Allah pabeurit jeung eusi beujim, nah ieu geus hancur. Padahal dina kataran Rasul dari jamaah teh aya buduhu wala tusyriku bi. Jadi lamun hirup urang teh geus babeurit dina masalah ibadah jeung geus beujing, tos. Kada kumaha ikhlas. Nah, dina masalah ibadah. Sedengkeun Allah mabari sifat kamanusa anu ieu kedah dijagi urang berhati-hati. Allah mengingatkan zuyyina linnasi hubus syahawati. Zuyyina lihias linnasi bikin manusia hubus syahawati, cinta karena hawa nafsu. Mata dia judulnya, nah dari itu ya, nyata jahadu nafsahu bi ta'atillah, jihad sungguh-sungguh bikin taat Allah. Cik nalika urang taat Allah bersungguh-sungguh dacan. Nah, malah jihad mujahadah sungguh-sungguh ieu. Tuan itu nalika urang salat tadi, teu salat gangguan sebenarnya. Maka urang ieu hate teh dilempengkeun. Main kol tarik deui, main kol tarik deui kitu terus. Kalau sholat berjuang, itu jihad. Tapi ini belum mata dunia jadi ayat dua. No hiji mah berjuang terus ngelawan hawa nafsu. No hiji mah nonton agar dia
cik saya kemana anu nalika urang ibadah berjuang saya orang sareng magerir saya kemana kia apa yang jelas cek Rasul ka para istri dina Idul Fitri dina Id nah terus saya ka ibu-ibu jadinya ya ibu-ibu ibu teh loba kakurangan anak ibadahna kurang akalna kurang itu Rasul nah akalna kurang lantaran istri menjadikan saksi kada dua kalau pakai tinggi istri mah dua kira di agama di ibadah nah patur sholat mana nama itu nah istri kalau laki mana bisa tuh sholat istri mau datang ya nikah saya anak teman sholat kayak oke tas Rasulullah kenutupan mereka sok bersalodako dia makan sodako rikat nanya jalan Rasulullah ayah pulang keluar ke belum dah bila nyala pada Rasul dakwah bila nyala pada kongkorok lahan kasih jika nanti dia begitu beres kami sekolah pesantren beres lapangin buka sorangan di jamaah jadikan so nah di bawah itu sholat korban bahkan istri Ibnu Mas'ud bener Pak istri Ibnu Mas'ud anjina gaduh mas cara berarti cara kena karena Rasul miwarang sodako abdi gaduhin cek salatina teh Ibnu Mas'ud da kuring dibutuh cara jingarak anjeun sareng bojona kayak atuh cenah urang bawa itu salat kalau jadi mah Nabi ya Rasulullah salira miwarang sodako abdi gaduhin nah namanya sareng lancet cara api anjeunna pariogi sareng putra berapa neng hari sarwa kumaha saur Rasul teh bener salaki anjeun itu bener salaki anjeun teh geus ieu kan paparing contoh deui di paparing ngageuleun dibandingkeun yang kurang dibandingkeun yang kurang sok buat duit puluh juta pesantren butut dari habis ke dia masjid rusak cekel nangan jangan solako dan orang kira-kira rumah cek mas sentro baru kemang babi nyalira langsung itu mah saat tinggal ya mau orang berjuang kau ngomong rezeki dengan sakit firman jadi kira sakit firman bingung kan dibikin dari itu murah iya kasus yang dari pamana hayang ibadah haji naik jarengan geus nepi kana 40 juta 50 ribu 40 juta leureun mata sodako sok kumaha pasti gentong makanya orang koyong ibadah haji tinggal di sodako teh naon tahun nyawa kan ieu pesantren omeanon masjid omeanon gitu terus aya warga kaum muslimin anu rek runtuh buina sok berdoa eta artos nu ibadah haji teh kawanakeun wantun ngaluarkeun sajian momongan dia nah apa nih kalau saya tempat itu orang mah nah
orang itu berat berjuang. Rekorban kemarin dari Dapi, korban dia kumah itu. Nah, tentulah akhirnya korban tapi hanya berjuang luar biasa. Tapi jangan Rasul teh geuyeun. Longsor ayat kan tanalul birra hatta tunfiqun bima tuhibbun. Daripada hade sehingga ngainpakkeun naon harta nu dipika cinta. Datang sahabat teh, ya Rasulullah abdi anu ieu, ieu harta nu pambika cinta ku abdi di sedekahkeun. Ibadah iman beriman Allah. Jadi berjuang melawan hawa nafsu. Sedangkan jihad anu utami nate ngalawan hawa nafsu. Ari nafsu dan rata-rata jika sadaya nonton hawa nafsu ya. Nah nonton hawa nafsu sok tinggal simpuri besok olahraga tenis meja. Pangaos karet teh seorang setrok bisi teu apalun itu bojong. Kita kesudahan jalan teh rencangan cik teh atau sinanya mau liwat teh gitu. Nah, ada kira sebenarnya kita murah 50.000 gitu. Terkesama mengajikan doa acing di seorang. Nah, pun berbeda. Terus ayo satu mah nu usaha dipanggulikeun kita perlu diimam sih percaya cinta nyakeun. Pertanyaan pasar baru, pasar baru gitu. Pesan naon ke karet anu sawara apa tah pangaosna 550.000 sabeula 550.000 naon nih bolana we sawara merek ieu sawara 100.000 gitu. So pertanyaan ada perwajib keraya gitu kalau josna gitu terlihat itu sebaiknya pertanyaan itu nyawa tetapi kayak dua jenis yang dikatakan ini mah anton nyarios tuh alhamdulillah kan itu saranya ibu namanya itu Mas Eno seperti mangganita eta teh ke alawan nafsu nu karasa geus meuli karet hiji nya ieu meuli karet hiji eta buat dari geunang boga bet hiji alasan aya dua alasan yang dua komain dua bari dari Sopi ke Batam dilajaga Batam kalau pribadi lebih karasa teh itu lu ieu panasaran gitu tungtung nanti aya nu ganu serenji nu aya 10 siki meureun deuh mun lah mah da harga print atuh nu marahal nya 1 juta langkung we 1 juta ge geus ngebutut teh mah eta 10 cik teh apa nu di mah tuh terus ibadah iman dengan Allah namun teh nutur hawa nafsu terus harus itu dari makanan hiji terus kok 3 bulan rek Idul Fitri rata-rata nuzul hawa nafsu kan ya bumi kue sama jenis dia kue bungkul encan lontong terus sayurna macam-macam teh naon teh si nutur laras teh tapi anggar mah nutur so kaduana acup palatak salawari datang Idul Fitri meser deui no tapi tidak maka kayak sarang para sahabat mah tapi Ka'ab bin Malik
Ka'ab bin Malik. Dari Ka'ab bin Malik teh salah satu sahabat Rasul nalika perang Tabuk. Rasul matos siap-siap. Manehna santai teh. Nah, kahiji kuda na boga halus. Gampang persiapan mah kitu. Bahkan atos maparin sedekah ka Rasul. Ka'ab bin Malik. Eta Rasul geus siap-siap manehna hari-harinya we ada kuda 5 hari. Nah, gawe disusul gitu. Dan turun-turun hawa nafsu. Tungtungan geus jauh terus. Ini tuh kawinan barang terus. Ini itu Rasul naroskeun ari Ka'ab ka mana? Jawab tegur sahabat Ka'ab mah cenah itu udah berpanen cenah itu. Jadi kawebat ku masalah duniawi. Ngan ditegur sahabat deui. Henteu cenah Ka'ab teh jalan soleh saleh. Dan nalika Rasul muli dia Ka'ab bingung. Nah, Madinah harina di Madinah. Pami Rasul mulai badan perang, ia nonton angkat kawinan perang, dan sarung ka Rasul. Laporan. Nggak ada alasan masing-masing, namun sababna begini. Kalau jangan munafik. Sadayana dari itu, tetapi Rasul ini alasan-alasan. Tapi Ka'ab bin Malik ini nah dakwah nu ngahalangan pikeun irit kawelan perang. Kunaha alasanna? Lamun nyen alasan ngabohong dosa gede. Tiruan anu sami jeung Ka'ab bin Malik, anu dua tos parada yuswaan. Nu pemudakanan Ka'ab bin Malik tapi gaduh bojo. Dia betul-betul hawa nafsu bukan. Dari dia bisa jadi yang kata judul nu jujur dihukum, nu jujur dihukum, nu nggak bohong selamat. Yang Ka'ab bin Malik, bikinnya dari kabar yang laporan ke Rasul di waktu satu sahabat sanes besok jalannya alasan itu, gitu. Nah, itu angkai nanti. Gimana persiapan tidak mau, tapi dengan jiwa saudara mah kali mau arek terus terang. Daya resah tanaman termiring badan perang kembali, ayo luntur-luntur karena hawa nafsu tadi. Maka Rasul ngajatuhkeun hukuman, diumumkeun ke tiluan. Sakabeh masyarakat teu meunang aya nu ngajak nyarita. Rasa Madinah teu meunang aya nu ngajak nyarita. Pamih jeung dulurna, assalamualaikum, teu tadi jawab, angkat we. Nah, kan Rasul eta acarana. Ya kibat nutur-nutur hawa nafsu tadi. Teh terus terus 10 dinten kami hati ku Rasul 10 dinten deh teu meunang campur jeung bojona, teu meunang campur jeung bojona. Nya hukumanna kahiji teu meunang aya nu mawa nyarita, kadua teu kangge campur jeung bojona. Hari kedua karena istri nasumpi ke Rasulullah, ya Rasulullah dapur lanjut magis kolot awatos itu ku Rasul dibelian. Tapi Ka'ab bin Malik istrina dipasrahkeun heula ka sepuhna. Tapi akibat nutur-nutur hawa nafsu maka menang hukuman. Nalika hukuman parantos beres, berita tos dugi aya hiji sahabat ngahaya lupa bade ngalaporkeun yen hukumanana parantos tamat nu begitu dak dikdu dibobeut katinggalian ku Ka'ab.
Wartosan pada kami terus terang. Akhirnya UKM dipaparin hadiah acuh, ya geraja. Tanah kakak apa deh? Pada kalau Rasul tergantung apa orang. Ya sahabat padahal kuda saya ongkos nagadu, tapi awal nonton kesudut, berat. Tak itu. Kira-kira awal berat bakal ditaruh sengket di bayi tahun. Bakal ditaruh kan? Dia ketua persisi jadi rencana bunuh mulai pagi baru sore dia tuh mana? Teka etak sampai kali. Emot kurang di saya. Kengeng banget. Ari ayat mah jeung dianggo omat ulah ngajantenkeun mubalik. Ikhwatul iman rahimahullah. Saur Abu Bakar Al-Waraqi aslu golabatil hawa muqarafatu syahwati. Asal mulana ngawasana hawa nafsu teh nyaeta bongan sok nutur hawa nafsu. Kali asal mulana ngawasana hawa nafsu nyaeta bongan nutur kahayan hawa nafsu. Boga duit loba hayang sepatu pada sepatu loba kene meuli gitu kan, baju meuli gitu, komo kaos sampai sepatu bukan dia nama model anyar meuli. Faidah golabal hawa adlamal qalbu maksa hawa nafsu ngawasan, ya, di mana hawa nafsu semua saya diri hati bakal poin adlamal qalbu hati bakal poin kadituna sok kuapau lantaran poin lantaran wa ila adlamal qalbu toko syadru, di mana hati geus poin maka bakal sumpek dada. Kedua jemaah dada ima sumpek dada. Wa ila adlamal syadru sa'al khulqu, di mana dada geus sumpek maka akhlak bakal hancur. Wa ila sa'al abghadahu khulqu, di mana akhlak geus hancur maka bakal timbul emosi. Faidah abghadahu, di mana timbul emosi lamun dicarekan pasti ngalawan. Kalau tinggal pasti ngalawan. Lamun hatena geus poe timbul lawan nafsu akhlakna geus poe. Wa ida abghadahu jabah, jeung di mana maranehanana geus silih musuhan bakal silih peres, bakal silih dengkek, bakal silih dedengkeun, bakal silih cekek. Wa ida zapahu soro syaitonan, di mana parantos itu maka jadi gue syaiton. Persis diurang kayaknya di sini dengkek, nggak orang yang ada sekali dengkek. Ikhwatul iman rahimahullah, kerma'eukeur hawa nafsu katamah-tamah dituturkeun keur maresan terus dituturkeun dibantu aku syaitan. Jadi
Dina surat Al-A'raf Allah mengingatkan urang tos apa yang setan ngajengkeun ka Allah mugi dipanjangkeun umurna. Andirni ila yaumi yub'atsun. Sallallahu innaka minal munzirin. Dirinya setan janji Pabima agwaetani lakudana lahum sirotokal mustaqim. Tumai Gusti parantos nyasarkeun abdi maka abdi bakal campoko dina jalan anu lempeng. Tumali lamun urang rek ibadah ka Allah anu lempeng dirinya bakal datang syaitan. Khusus sholat, wah luar biasa sholat. Kemungkinan ibadah sejen mah terbatas tapi di waktu sholat, waduh beratna di waktu eta sholat. Setan dari kumaha oge. Jadi kumaha lamun urang keur sholat ingat bae sejen pasti udahnya di gambar teh. Naon keur sakurang bakal datang di waktu sholat. Tukang musab bakal datang waktu sholat. Keur musab mau ada sholat bakal ingat karena jijil. Ngeresep main bola futsal mau sholat waktu sholat dari sholat bakal ingat karena itu. Ibu-ibu biasa naon karena sekurang dirinya ke sholat bakal datang. Bahkan ada orang di sekolah bakal datang, bakal datang. Dia mah kerja sarajan getol ibadah. Tadi Bapak Lima ditanya di Gunung Gelis, ditanya Gunung Gelis, balik ke mana? Gelis di mana? Di Riau ke Gelis. Mau adat bakal ingat, itu bakal ingat. Kita kasih terus saya bayangkan kegulisannya itu, padahal itu. Nah Rasulullah SAW, Rasulullah awalnya nasihat di gerbang kurang kan di luar, kurang dari boyo di luar, terus orang ngobrol dengan istri nugelis, terus nabikan ke minuman hati. So Rasul pun balik, nah lampiaskan ke boyo aja yang halal, tau mikir-mikir itu. Ketahuan oleh itu, tapi tidak anehnya, nah padahal boyo orang lebih geris batan itu, tapi nah ketinggalan dia geris itu, nah ada teror sawat dibarenganku syaiton, dibarenganku syaiton. Berikutnya ada janji setan, delakudana lahum sirotokal mustaqim. Suma latihan lahum mimbaini aidin. Kuring bakal datang kamaranihan nanti mana mimbaini aidin. Tiharupun maranihan. Wa min holmihim datang satu kawan maranihan. Wa an aimanihim dikatuhun maranihan. Wa an syamailihim dikencalun maranihan. Wala tajidu aksarohum syakirin, maka Gusti moal menakan kasesederan jami anu syarpun sejami anu kacanganku syaitan. Ditafsirkan ku Ibnu Abbas, setan ngagoda ti hareup nu kabaya ku urang nalika urang rek migawe teh datang setan ieu kan ieu campogo setan jadi hareup. Dari Ibnu Abbas masa syarinya nafsirkan wa min baini aidihim setan datang ti hareupeun maranehna usyaqqiquhum fi akhiratihim. Usyaqqiquhum setan datang supaya ulang ragu-ragu karena ayatna akhirat. Nah akhiratnya sabar urang hareupeun urang. Nantina urang yakinkeun urang yakin yen akhirat teh aya. Jika di akhirat aya pasti duit ka mana terkait mana urang
Bapak heran. Padahal tadi berkatakan wa aslim li akhirati. Mungkin gustinya beresan kami abdi tina masalah akhirat. Allah ini hawadi lantaran akhirat tempat mulang abdi. Yakin yen akhirat aya mau aya yang mulai aya akhirat aya aya gitu mau aya aya ke ya kemana dibalik pesankan atas mengingatkan urang ninggalkeun hawa nafsu, urang ninggalkeun sagala rupa naon taat bae ka Allah. Ibadah, sholat, boga duit diinfakkeun, sedekahkeun, wah kalau itu ka dieu buat teu dipake ku diri urang. Mau teh urang teh. Ternyata Allah teh teu aya. Kumaha? Awas ya, jadi dibalik ya. Para kau teh akhirat teh aya kumaha? Mau teh mau begitu jika pendirian batur kan gitu. Nah, jika rumah gitu. Balik di kamar. Dina hiji dina YouTube Ustaz kita teh menangkap nah Ustaz debat cenah katekis itu anu beragama. Jadi kasih Ustaz teh buat nah Ustaz kalau Ustaz gaji ibadah bangun malam punya uang sedekah segala macam sampai lupa untuk kebutuhan diri sendiri itu dikekang kebutuhan tidak berboya-boya di dunia, kemudian nanti Ustaz mati ternyata Allah itu tidak ada. Si Ustaz sering coba menyesal cara kita, tapi kata Ustaz kalau aku tidak apa-apa, tapi yang rugi kamu sekarang hidup seenaknya, sepuasnya, nafsu terus diikuti, keinginan semuanya diikuti, tidak tahu halal dan haram. Kemudian kamu mati, ternyata Allah ada. Bagaimana kamu? Ternyata Allah itu ada. Kamu tidak bisa kembali lagi ke dunia. Menyesalnya selama-lamanya kamu. Kalau aku tidak apa-apa. Itu bisa ngomong kasih ateis gitu kan. Nah, jadi si setan menang diusi ke si setan. Jadi usangikuhum bi akhiratihim. Tanya dia urang, yakin dia urang teh bakal ka akhirat? Keyakinan ieu tapi ka mana? Tadi sebut ibadah tadi. Di mana urang kudu ibadah ka Allah lantaran urang bakal mainan ka Allah. Jeung cara ibadah urang teh la tusyrik bihi syai'an. Saeutik ge teu meunang nyakuteun. Maka nalika urang midamel hiji ka saya, ulah aya rasa hayang katakan. Di hadis Imam Bukhari. Allah nutupan amal soleh eta jalma. Pentingna ieu manehna teh geus migawe amal soleh, salat tahajud bagina teh. Allah nutupan. Tapi waktu isu-isu kumanehna dibuka. Nah, penting dari tahajud debatkan kapura teh maksakeun maneh we. Nah itu dibuka. Ini
Tapi setan atau sing ada orang tahu lah setan. Lebih kira sapanya ulang hidup terus. Tuh, jadi sadar bika beresna orang di rumah tua gede mana. Bahkan terus saya jadi waktu ngurus pesantren yang kurang, ayah masalah. Jadi waktu yang kurang ayah masalah. Nanti saat itu aja. Dia malah langsung kulit pesantren nomor 3. Budak nanti di pesantren nomor 3 merenang di antara staf sekolah di itu bebeja nanti SPP di kelas gitu. Nanti bayaran barudak ke kelas. Yang putaran nanti isi itu jalan bayar gitu. Laporan ke sepuna, kunjung ke sepuna, langsung yang simpuri ngarios. Ya tuh emosi. Bikinkan rangkun anjuna mantuan pesantren IUT. Gitu nanti. Dia tapi ada emosi simpuri ke antar sawarak kan. Sawarak dari antar itu udah lewas ke antar. Kamu dilawan rame, mau dilawan bakal rame. Jadi apa tadi teh ical. Tadi terus tahunan rasakan begitu. Tapi halo, awat dia. Kurang dulu yakin yang akhiratnya jelas pasti mustahil daya. Wamin holfihim disatukan maranehanana. Kalau akhirat tadi diharap lantaran akhirat nu bakal kasambel. Ayeuna tuh kan naon? 2 kali tinggal teh naon? Dunya. Wamin holfihim. Nah, datang setan ti tukangan maranehna urang bebu pindun yang setan dibantuan resep karena masalah duniawi. Wah, luar biasa. Padahal sebenarnya harus dia sahak mentersep karena dunia. Kantos ibu bapak pemuda madoa Allahumma ij'alni miskinan. Ya Allah, jadikan abdi jalmi anu miskin. Wa aminni miskinan. Jadikan abdi nalika maut teh jalmi anu miskin. Wa syirni jumratal masakin. Sareng kumpulkeun abdi kali itu jeung jalmi-jalmi anu miskin. Cincang kantos itu anu intina, nah intina doa teh, itu doa Rasul. Intina teh surga pangluhurna. Intina teh, kalau orang hoyong di tempat surga pangluhurna, nah ulang siap, lawan ibadah musyawarah Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana benar rezeki? Diangkut ibadah apa? Allah. Ya uragibuhum bi amri dunyahu. Wa min aymanihim jeung datang setan di katukeun maranehna usyabihu alaihim amro dinihim. Tapi di katukeun naon? Nah, si setan ngaragu-ragukeun dina bab agama. Cik nu bener teh mana? Nah itu nanti nu bener teh nu mana? Nu ieu nu itu nah seueur-seueur oge wa an syama'ilihim usilahum masih. Setan ngahias dina sagala kamaksiatan sadayana ieu parantos nyata ayeuna. Kamaksiatan di mana-mana, anu Cina geus teu erat deui, perjudian di mana-mana, mabuk-mabukan di mana-mana, wah tos segala macam. Ayeuna, nah itu di antawisna nembe tina masalah ayya'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Kantun nu hiji deui nyaeta
ti Allah. Insyaallah manawi teu hilap simkurina. Malawi teu hilap insyaallah sasi payun urang belajarkeun. Mudah-mudahan sakali deui naon begikeun janten bakal ngirup urang jalan dunya bakal di akhirat ke janten jalmi anu asli deui anu agamana beres anu iman urang semakin kuat dan nutur-nutur hawa nafsu lantaran mau ditutur-tutur ke tungtungna urang jadi cilaka. Sabari digambarkeun di dieu kahiji kumaha Rasulullah SAW ngadugikeun ilmu alias ngadidik para sahabat hartosna sajelas-jelasna. Nu kadua anu ngopikeun antara nu nampi subhanallah semangat nah gitu anu semangat diantawisna nah ieu cara Rasulullah SAW. Saya itu kabatur supaya ini mudah-mudahan jantan hiji tadbirah baberi kali orang sadaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.